Bismillahirrahmanirrahim. Nazom syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat genep masing apal. Hiji Islam, dua baligh, tilu akal, opat boga rungu, kalima ningali, genep kadatangan pangajak ti Nabi. Nazom syarat sah sholat. Syarat sahna sholat dalapan perkara. Hiji kudu suci tina hadas, dua suci tina najis dina badan, dina tempat sareng dina papakaian. Tilu nutup aurat, opat madep kiblat, lima kudu geus manjing waktuna sholat, genep nyaho kana kafarduanana, tujuh ulah nekodkeun sunah farduna, kadalapan ngajauhan sakabehna, nu ngabatalkeun kana sholat manehna, kadalapan ngajauhan sakabehna, nu ngabatalkeun kana sholat manehna. Wallahu a'lam bishawab.